mantak teu bisa guru thariqah mah ngagurukeun thariqah ya tas sia bere zikir leng teu kapanggih-panggih jeung guru moal bisa lain kitu ku guru thariqah mah kudu aya halqah aya riungan jang briefing besing ke salah cara narik napasna hanya hoan ku guru salah sia narik napasna besi engke aya kasalahan dina tafakurna salah sia tafakurna lalaunan sarua jeung urang ngaji qiraat ya lip jabar masalah sia tah sing bener sok hijikeun maca Qur'anna sodna bondatona nu salah teh kanyawa dina thariqah ge sarua engke salah sia tah ieu mah guguru torekat langsung god bae gas waing sia diijazahan tamat ge sakali bae ge manya kos kitu ajunya na ngaijazahkeun deui atuh pan berabe eta kos kitu aju bae geus zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dibere bae kartu nama mejan budak titah kadare ijazah ka aing teh mursyid ganti habak haji mursyid ngaranna teu bisa kitu thariqah tah jang model kos kituna deuk mengarahkan zat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khulasati fi awsafil halin lahiyah. Lan ikut tetap ing dalam kitab khulasah. Ing dalam martalakeun pirang-pirang sifat hal kang bangsanahu al-intiqal wal isyaqaq. Tawinai mangali lan isyaqaq faqala Megang wajab ya Ibnu Malik fil khulasa ing lafad wa kaunuhu muntakilan mustaqqa yaglibu lakin laysa mustahaqqa wa qalat as-sufiyah lan wajab saba ulama kang bangsa sufi innama sumiyal hal-hala nanging pastine dan narani apa hal ing hal litahawulihi wa intaqalihi kena narima ulah alihal tegesa narima ngalihal falalu la yadumul sahibihi maka utawi hal falalu maka utawi hal iku ora langgeng ya hal kadue kang anduene hal wa innama huwa mumtirun alal gulubi nanging basina utawi hal iku kang ngudani ngatas pirang-pirang hati Waifal ma'arif ing udan pirang-pirang marifat wa ilmal ghaib lan ilmu pirang-pirang kang gaib wal asrar lan pirang-pirang ilmu rahasia wal kusufati wal anwar lan sakehe ilmu kusuf ilmu kebuka lan pirang-pirang cahaya. Lamun nyaritakeun hal nuturkeun ilmu nahwu dina kitab Alfiyah nu terkenal Khulasah mantak dengaranan Khulasah lantaran menang nyokot dina kitab pusat guruna Alfiyah Imam kitu guruna tapi dicokot lubna dicokot khulasohna intisarina ku Imam Ibnu Malik nu mantak terkenal khulasoh menang nyokot tina Ibnu Mu'ti guru daripada Imam Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik nyokot ti kitab guru na ki Ibnu Mu'ti dicokot lubna aci-aci na teu loba komentar nu mantak Alfiyah matuqarribul aqsa bilafzil mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Sebab Alfiyah mah tuqarribul aqsa ngadeketkeun kana makna nu jararauh makna nu hararese makna nu pabelit hese dina kitab teh datangkeun Alfiyah jadi babari pabelit ieu kitab teh hadirkeun Alfiyah ujianana blak 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 itulah Alfiyah
tapi buktina nu di toko kitab Alfiah na loba aja hese bae atuh lain Alfiah na jelema nu bisa Alfiah geus berarti eta majaz akli tuqribul aqsa bilatin munjazi wa tabsutul badla biwadin munjazi janji Alfiah jelema nu bisa Alfiah bakal ngababarikeun karena segala rupa pembacaan jelema bisa maca Alfiah maca kitab dawuh nu salah sanajan kukumah hage eueuh nu salah sanajan salah teu katara we geus kunyana bisa Alfiah geus teu katara we sebab urang mah maca alhamdulillahirabbil alamin paling sakitu ku ahli Alfiah mah lain alhamdulillahirabbil alamin bisa bae ngana mah pan sia mah alhamdulillah kumaha aing bae. Hei, alhamdulillah menjadi mubtada moal aing mah alhamdulillah bae. Atuh sia da ka mana rumusna? Ngaji atuh. Aing mah pan bisa Alfiah. Tuh jadi ari ahli Alfiah mah geus teu kudu alhamdulillah, alhamdi ge nya mah teu salah bae. Eueuh salahna. Tapi lamun teu bisa maca Alfiah, urang maca alhamdulillah bener-bener ge aya nu batuk berobah alhamda. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahirabbil hiji deui alhamdi berarti alhamdulillah sial du batuk da batuk di batuk alhamdulillah batuk keneh bae alhamdulillah batuk enak mun ditanya mama eta kunaon bisa alhamdi henteu alhamdulillah mah lumrah paranti lurah camat geus alhamdulillah bae aing mah alhamdi elatna naon lah lillahi ta'alillahi dijaerkeun geus aing ge macana alhamdi lantaran nyanding kana lillahi jadi pan ari seragam mah hansip ge bagus bajuna seragam ieu ge pada jaer bae geus bae kon alhamdulillahi robbil tuh kabeh jaer kabeh habis seragam kos hansip tuh kan ngeunaheun tuh eta tah geus bisa Alfiah mah ngeunaheun habis seragam tungtungna mah macana teu bener kabehan nyana bisa kayak didengekeun kuno unu saja nurutan deh alhamdulillah tan sia alhamdulillah nurutan kiai itu elatna naon teh aing mah saturut-turutna bae tuh jadi ngeunaheun bae geus bisa Alfiah mendeku kumaha ieu dina kitab Alfiah nyaritakeun masalah sifat eta mah intiqal jeung istiqaq al-halu wasun padlatun muntasibum mufimu fi halin kafad dan azhabu wa kunuhu muntakilan mustaqqa yaglibu kayana hal teh galibna muntakil mustaqqa hiji mustaq nomor kaduana muntakil rubah-robah sebab datang na ki Zaid kadang-kadang lempang datang na ki Zaid kadang-kadang naik beca lempang na ki Zaid kadang-kadang diakep datang na ki Zaid kadang-kadang kitu naon ngaranna kitu naik mobil jadi beda-beda ta jaa Zaidun rakiban jaa Zaidun masyian jaa Zaidun macam-macam eta muntakil emang sifat mah kos kitu atuh pasti ari sifat mah kadang-kadang kitu kadang-kadang lain mentak muntakilan mustaqo yaglib laisa mustahaqqan teu hak cek ahli sufi manu mantak dengaranan hal-hal litahawulihi wantiqalihi lantaran robah-robah jeung ulah alihna fal halu la yadumu li sahibihi hal telanggeng kanu bogana ka sahibul halna wa inna ma huwa mumtirun alal gulub pastina hari hal teh ngahujanan kana pirang-pirang hate kana hujan marifat hujan ilmu gaib hujan asrar hujan kusufat hujan anwar hal moal datang ka hal lamun jelema henteu tafakur moal dibere hal lamun henteu zikir moal dibere hal lamun manehna henteu muraqabah sedengkeun dina muraqabah aya aturan-aturanana hadiyatun ma'iyah 20 muraqabah urang tafakur mimiti aya genep tafakur teh zikirna aya zikir jahar aya zikir khafi aya zikir napas
jadinya urang kudu belajar heula tauhid sebab di mana-mana jelema encan belajar tauhid moal kadatangan kuhal tauhid nu biasa bae mah wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis eta mangkena kadituna kos budak leutik disapeker sosolawatan wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis bener tak kos kitu teh tah ngan sakikituna bae tapi kudu dibelajari ku urang kieu pelajaranana urang nganyahokeun globalna bae heula moal urang bisa nganyahokeun kana zat Gusti Allah mun teu nganyahokeun pagaweanna moal datang ka pagawean mun teu nganyahokeun sifat lantaran Allah teh pemilik sakabeh kitu kehendak Allah teh pekerja anu ngagawean sakabeh pagawean wujud hakiki namangan hiji Gusti Allah eta kakarak metode kuari ku urang dilaksanakeun pelaksanaan kumaha ngalaksanakeunana lalaunan kieu bae heula urang diuk perem bentak Gusti begitu mata abdi dibuka makhluk kadeuleu kabeh dimimiti langit ku abdi kadeuleu katingali bumi katingali eusina sing kumalandang makhluk-makhluk Gusti manusia domba mundi tatangkalan, gunung-gunung, laut, imah, mobil, kendaraan. Perem deui. Teu kadeuleu Gusti ku abdi teh. Bentak, kadeuleu ku abdi makhluk-makhluk Gusti. Mulai urang teu keur tafakur ngaranna. Nu neuleukeunana Gusti mere bisa neuleu ka abdi teh Gusti. Nu mukakeun mata abdi Gusti nu bisa mere neuleuna ka abdi Gusti nu kadeuleuna makhluk Gusti abdi bentak ku Gusti abdi perem ku Gusti begitu bentak abdi bisa neuleu nu ngabisakeun neuleu Gusti nu kadeuleuna makhluk Gusti sakitu bae heula sakitu bae heula sok geura unggal poe kan urang ngahaneng eta kos kubo ewe bakangan ngahaneng tapi ngahanengna bermakna beda jeung nu ngahaneng kieu bae bulan kamari can kabayar bulan ieu encan aya ieu kelemeng-kelemeng lamun bulan kamari can kabayar bulan ieu can aya kelemeng bulan ieu ge teu bisa kabayar 3 bulan teu kabayar berarti sita kumaha ieu lalaku kongkorong pamajikan geus eueuh anting geus eueuh luak liut aya ge motor tatangga paling bae kitu ku aing eta ngahayal ngaranna eta dosa aya mah lain ieu anu ibadah kos kieu teh melebihi salat puluhan rakaat, ratusan rakaat, ribuan rakaat. Tafakkuru sa'atin afdalu min 70 rakaatan. Tafakkuru sa'atin khairun min alfi rakaah. Tafakkuru sa'atin afdalu khairun dan lain sebagainya. Ieu tah mantak nu kos kitu maca la ilaha illallah hiji mun ditimbang la ilaha illallah nyana hiji jeung dunya katut eusina beratan la ilaha illallah manehna bandingkeun jeung la ilaha illallah Haji Fudoli di panggung anu kadituna lumayan cekna mun 2 juta rugi aing ye 5 juta mah mantep ye eta mah apa la ilaha illallah nah apa tah mulai balik deui kuari ieu toriko
cicing be urang awalan kakarak awal berem bentak mantap teman tuh sia sok mana bae deui heran aing mah ngaji tore kongko gara-gara ya Habib Rozak jadi berem bentak lah aing mah merenung karena tafakkur bentak Gusti barang abdi bentak makhluk Gusti katingali ku abdi naon nu katingali ku abdi teh makhluk teh dadamelan Gusti beureum teu kadeuleu Gusti bentak katingali nu meremkeun Gusti nu ngabentakeun Gusti nu mere ningali Gusti nu kadeleuna makhluk Gusti sedengkeun moal pati-pati aya makhluk lamun eueuh khaliq di antara makhluk abdi neuleuh ka diri abdi teh makhluk berarti di diri abdi teh aya khaliq aya diri Gusti aya zat Gusti maknya aya zat Gusti urang can datang tah cek urang teh asal aya makhluk pasti aya khaliq lantaran nu eueuh mah encan bisa dicaritakeun perkara nu eueuh can bisa dicaritakeun ketika aya kakarak bisa dicaritakeun ayana teh sabada eueuh ta eta teh nang gerak Gusti berarti ketika aya nang gerak Gusti sanggeusna aya teh ieu teh dihirupan mun manusa ku Gusti atuh hirupna manusa teh aya Gustian di dinya ja Gusti teh yuhyi wa yumit berarti nya hirup teh hirup Gusti berarti paehnya na paeh Gusti artina nu Gusti pan urang ge osok dibaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil inna sholati sanyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi wa mahyaya hirup abdi wa mamati paeh abdi lillah nu Gusti urang teu boga naon hirup urang nu Gusti paeh urang nu Gusti atuh urang mah eueuh nanaonan eueuh hakikatna cek ahli thariqah mah urang mah sakadar bayang-bayangan mun cara kalangkang mulai mengarah kana wujud hakikat adalah Gusti cek urang aing sasar ye balikan deui beureum bentak dibentak kadeuleu eta tafakur tah encan datang tak urang hal ikan deuk datangkeun hal deuk datangkeun hal moal bisa lamun teu tafakur ujug-ujug celecap moal bisa tafakur heula beureum geus beureum ngadenge urang suara Allahu akbar teu kadeuleu tapi kadenge sora Gusti eta aya suara ceuli abdi ngadengekeun sora nu ngadengekeun nu bisa ngadengekeun Gusti berarti ceuli abdi teu ditorekeun ku Gusti batur aya nu ditorekeun ku Gusti abdi mah henteu bisa ngadenge sora eta sora teh aya nu nyieun moal pati-patinya na bersuara lamun henteu disorakeun ku Gusti hakikatna mah abdi teh ngadengekeun sora Gusti jore amat aki-aki sorana aju digustikeun si sasar ya iya tafakur ngaranna encan datang hal tafakur tuh geura ikeur carita rada awalan bae heula mun urang guguru thariqah kos kitu beureum urang ngadenge suara ngajerit saha anu ngajeritnya Gusti seuli abdi ngadenge sora nu ngajerit abdi bisa ngadenge teh ku Gusti eta nu ngajerit ge eta suara ngajerit eta nang Gusti nu nyiptakeun teh Gusti ja aya jelema nu hayang ngajerit ku Gusti henteu dibere mah teu bisa ngajerit
tapi etanya bisa ngejerit berarti ciptaan Gusti tak jeritan-jeritan eta ciptaan Gusti celi muka nak jeung ngadenge kenang Gusti atuh ieu mah nu ngadenge teh Gusti jeung Gusti ih kain besi sasar ke lain kitu meureun tafakur tangarana keheula ke encan datang tahal tafakur deui aya deui jelema nu leumpang klek Gusti kadeuleu ku abdi leumpang itu leumpang teh tanda-tanda hirup teh panu Gusti yuhyi wa yumit eta hirup teh panu Gusti jalamun ku Gusti dipaehan mah teu hirup ta eta teh hirup berarti aya Gustian di dinya ta eta teh hirup kadeuleu ku abdi neuleuna nang Gusti aya kekuatan Gusti di mata abdi teh aya kekuatan Gusti aya daya Gusti aya kuat Gusti itu ge nu lempang aya kuat Gusti aya daya Gusti sedangkan nu boga daya jeung kekuatan Gusti pan ku abdi sok dibabaca la haula wala quwata illa billahil aliyil ajeng nu boga daya jeung nu boga kekuatan mah Gusti daya lempang kuat lempang ti Gusti neuleu abdi daya deuleu abdi jeung kuat abdi teh ti Gusti atuh ieu mah Gusti kabeh rada edan setik ngaji rada edan setik ieu lamun diteruskeun ieu mun diteruskeun asana poho dahar lah era ngaji hakikat tokos itu ngaji hakikat tokos itu mulai orang rada berpikir jaheunya ke geus mengarahkan nazat kan janu Gusti kabeh henteu bisa sakaligus urang coplok tina syariat lamun teu tapakur mal bisa tapakur kudu aya guruna tah model kosil ngaranna keur guguru ye ieu ngaranna keur guguru ye ngan sapotong lalaunan helanan mal bisa orang datang sulusup ilmu marifat asup ka jero teh podol sero mal bisa aya ge 2000 hiji 3000 hiji 10.000 hiji nu disebut murad teh mal bisa tetep murid bae heula mantak teu bisa guru thariqah mah ngagurukeun thariqah ye tah sia bere zikir leng teu kapanggih-panggih jeung guru moal bisa lain kitu ku guru thariqah mah kudu aya halqah aya riungan jang briefing besing ke salah cara narik napasna hanya hoan ku guru salah sia narik napasna besing ke aya kasalahan dina tafakurna salah sia tafakurna lalaunan sarua jeung urang ngaji qiraat ya lik jabar masalah sia tah sing bener sok hijikeun maca Qur'anna sodna bondatona nu salah teh kanyawa dina thariqah ge sarua engke salah sia tah ieu mah guguru tarekat langsung got bae gas waing sia diijazahan tamat ge sakali bae ge manya kos kitu ajunya ngaijazahkeun deui atuh pan berabe eta kos kitu aju baik geus zikir la ilaha illallah dibere bae kartu nama mejaan budak kita kadare ijazah ka aing teh mursyid ganti habak haji mursyid ngaranna teu bisa kitu thariqah tah jang model kos kituna deuk mengarahkan zat Allah teu bisa langsung zat sifat kuari mulai abdi teh pandek salat usolli salat abdi syariat eta urang nyebut usolli aya sora nu nyieun sora Gusti Allah eta urang anu gerak usolli ngagerakeun sungut letah nyebut usolli aya nu ngagerakeun dibalik gerak teh mudabbir muharrik Allah berarti nu ngagerakeun letah urang Gusti Allah nu nyieun sora urang Gusti Allah nu berkehendak dek salat urang eta teh meunang Gusti Allah sebab Gusti Allah mah pemilik segala kehendak urang dek salat eta nu Allah berarti geus aya di dinya sifat jeung afal mana sifat pemilik kehendak sifat Gusti Allah kumaha masyiah Allah pan urang ge osok nyebut insya'a bisa wa insya'a teu bisa kumaha Allah kumaha masyiah Allah urang dikersakeun usolli je atuh deuk naon usolli cek urang ja Allah tamah mulai
lamun urang nyulusup hal ka jero hate moal daek usoli ngan ketika urang sababarengan jeung jeleman nu bersyariat usoli bae urang babarengan jeung nu bersyariat usoli bae ulah make eta padahal geus teu kudu urang tapi tetep usoli sumputkeun hakikat urang padahal geus teu hayang usoli tapi malah hese nyana usoli padahal nyana lamun kesorangan teu Allahu Akbar Allahu Akbar kadele ku pamajikan salat kitu amat kalau bawa mau Allahu Akbar atuh dik dikukumahakeun ge ai encan datang mah hese bae nah ieu kedek ngadatangkeun hal itu deuk ngadatangkeun hal carana tafakur sok kana lalaunan nu ngagerakeun lisan Allah yakin nu mere sora Allah yakin nu nitah ngagerakeun nu nitah usoli nu nitah salat Allah ji ai urangna mana teh aya urang mah sakadal makhluk kos langlayangan dikenud-kenud kos wayang keur dipaenkeun ku dalang teu boga daya teu boga upaya tah urang mulai tafakur ngadenge sora urang aya nu ngagerakeun jeung nu nyieun ngadenge sora batur aya nu ngagerakeun jeung aya nu nyieun saha hiji Allah Maha Tunggal berarti sora naon bae ge teh nang nyiptakeun Allah mun ku Allah henteu diciptakeun mah moal aya berarti Allah hiji berarti wujud hakiki mah tafakur ku urang nu kadeuleu naon nu kadeuleu ku urang makhluk eta kan sifat cipta Allah moal pati-pati aya makhluk mun eueuh khaliq eta teh wujud bainal adamain baheula eueuh kuari aya engke eueuh deui berarti kuari nu ngurusan Allah aya campur tangan Gusti Allah selamana berarti aya Allahan aya kuat Allah aya daya Allah di dinya teh aya kudrat Allah aya iradat Allah aya hayat Allah tadi dinya teh urang mulai tafakur sesuai jeung aturan ti guru bakal nyulusup ka jero hate teng plek aya di jero hate hal ngan eta mah hese dicaritakeunana moal bisa nyaritakeun soal hal eta kabehan ge moal aya sangkilang Kangjeng Nabi moal bisa sangkilang Tuan Syekh Abdul Qadir moal bisa Imam Ghazali moal bisa ngan nyaritakeun perjalananana ketika geus aya eta mah rasa hese atuh ai rasa mah dicaritakeunana moal bisa lantaran rasa urang dipindahkeun ka batur moal bisa ngan dituntun melalui metode rasa hayang supaya pindah iyalah ngaranna guru mursyid nu mantak cek Imam Ghazali nu mantak cek Tuan Syekh Abdul Qadir mun maneh nyaho rasa kaula niscaya maneh bakal nuturkeun kaula kula hayang bagi rasa ka anjeun sok tuturkeun kaula cek Tuan Syekh Abdul Qadir hayu tuturkeun bae engke ge rasa kula dibagi ka anjeun engke bakalna Allah nu mere rasana melalui naon tafakuran geura modal tadi bae heulanan modal tadi sok tafakuran peureum bentak urang deuk ngalawudu tafakur mah terus setiap saat urang deuk ngalawudu dititah ku Gusti Allah bentak urang nu kadeuleu ku mata abdi cai ciptaan Gusti abdi dititah wudu melalui cai satungtung aya cai ku Gusti ieu cai teh ya nu sok digunakeun wudu ti Kangjeng Nabi tafakuran ku urang berarti ieu cai teh makhluk Gusti di dieu teh aya gitu tadbir Gusti lantaran ieu cai teh beda-beda rasa nang Gusti teh aya nu tiis aya nu panas aya nu semu haseup aya nu semu teh ieu cai nang Gusti abdi na menang Gusti gerak abdi teh menang ti Gusti mulai urang ngalawudu lalaunan ngalawuduna ge hasil tafakur mah beda hasil tafakur beres urang ngalawudu rapi sesuai jeung aturan syariat mah dibawa bae geus ditinggalkeun ku urang syariat pikiran urang geus lain syariat geus kana torekat pandadita tafakur bahkan torekat berarti tapi syariat mah kabawa dengan sendirina geus teu dihitung-hitung syariatna nuturkeun bae berarti bertorekat di atas syariat memantang lain syariat ditinggalkeun kitu bae artina syariat geus teu kapikiran padahal mah urang keur ngalaksanakeun syariat ngan eusina eusi torekat
lain berarti geus teu kudu wudu, teu kudu salat sama syariat. Ye babuk habak. Babuk sama. Lain kitu, urang salat ku ari salat syariat. Engke mun urang luhur salat tarekat eta teh syariat ditinggalkeun lain salat nanu ditinggalkeun, salat syariat ditinggalkeun lantaran kuari geus ngalih, geus pindah kana salat tarekat. Salatna kitu-kitu keneh bae, ngarendeng bakal akur salatna kos kitu. Ngan nu ieu mah bertarekat, nu ieu mah bersyariat, beda nilaina. Tuh, kadarna beda, nyulusup kuari marifat. Hal ngaranna. Tah, geus aya anu yang mulai ye. Fal halu la yadum wallahu a'lam bissawab.